Lang, lang, lang. Jadi mau liyo. Tanya ho Jep, capek orang. Capek kunaon ada dia, mulai gencan. Kena mental orang Jep. Aya bener na oge netizen. Kurang merasa bersalah ya Jep. Ai dia kunaon lang. Jepri mana ulah dua dia. Bahasana coba nu dijaga. Kesopan, gambar doang nih orang kartun. Bahasana mah doang karena sato bae. Coba bayangkeun namun nonton budak laletik, kumaha? Bener ieu dia lang. Salah nginu obat doang nak. Duh ka Jep, tak apal orang mah. Mana bisa arek konten mah konten baik kali itu Jep. Abi mah capek arek merenung. Hehehehe, cukup Jep. Apa bisa dicabok koeng? Diuk. Dia karasa kitu doang geus leuleus. Atuh wajar disikut ku batur saeutik mah dia mah. Mentak lamun diomongan bagus, ulah sok tanggah supaya kayak lamun diomongan goreng ku batur. Enterungkan doang kieu. Tapi Jep, aya bener na oge Jep. Ieu konten orang tidak bagus Jep buat anak-anak. Belang. Emang masa anu nyita budak leutik nonton urang? Ya Allah. Ai urang mah urusan ngahibur ieu. Karena jelema anu keur galau, capek balik gawe, anu keur pararusing. Santana tersenyum nelo konten urang. Sanajan saeutik ge. Terus lamun nonton teh kahibur, aing ge rada taluk sih kadinya mah. Animatorna bae nu ceungu meureun. Pokona mah ulah didenget teuing we omongan batur mah, arek bagus, arek goreng. Biasa bae urang mah. Jadi tenan naonnya Jep, bahasa orang rada out cetik mah. Betul. Jadi urang bebas heuh Jep. Najan aya nu teresep ge, terus bae nya Jep. Betul. Halo barodak, balik deh jeung aing si Belang. Kumaha dararia dararamang? Poe ieu aing yang babacok si Jep. Jepri. Engke sabar heulan. Kumaha sih dia? Cenah rek konten deui. Lah ngampura tadi. Alah, geus repe aing. Ngomong bae dia ring geus heukeuk mah. Doang. Kok. Teu boga ot.